Aduh, kemana cenah itu baturan teh. Cenah sakit ngarumpul daratan mah tuh nya. Selila karangan kana baheula masa kerja mana SMA. Tapi cenah aya hiji-hiji acan teh nya tenang reka dieu, tapi can aya itu. Telepon perusahaan itu resep inget ke guru-guru aduh baheula teh. Karena sok ararantik nih di lemur malu. Tapi bejana murid-murid babaturan sekolah baheula teh geus jara di guru nu awena wungkul tapi nu lalaki mah teuing jara di naon lah. Biasana masuk jara di preman lamun di bakidulan mah. Premandi. Kamu si Predi mah. Si Thomas aya jadi tokoh masyarakat. Si Predi jadi preman di dieu. Aya si Yana lah jadi tukang cukur ya teh. Alhamdulillah barokah lah dengan itu. Mananya lah. Telepon ya teh. Ke area wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya, Amang. Alhamdulillah. Mana si Airi mana? Akhirnya teh di Pengker. Oh. Nya kieu ieu kan urang teh. Aya rencana reunian SMA. Ayeuna teh anu baheula babaturan urang sekolah SMA teh secara di guru ayeuna teh. Tapi masih kena inget kena teh eta ibu guruna dengan Sawae abi mah poho deui. eta bu guru eta udah lucu di kampung eta mah. Baheula teh ngara tapi awewe wungkul. Mata sebut ibu ya awewe. Awewe atuh bapak lalaki. Sawae sih poho deui. Lalu dari dicatat ieu mah masih teu kairah kayak inget. Aya buruti. Terus? Nya buruti. Burut lain buruti. Ajak itu baheula teh. Ya kira aku teu inget ngaran buruti. Oh, cek sadeu. Aya Butati. Betati mah inget. Butati. Aya Bujuriah, aya Bujur. Bujur. Iya Bujur, disebut teh Bujur. Nama panjangnya Bujuriah. Oh. Ngan di Bujur. Asal nama itu mah asal ya. Aya Burita, tak Burita. Burit. Lamun manggil teh lamun burit. Burit sakit tengah poe ki disebut burit. Da burit mah magrib. Eta Burita. Entar sok loba salah ieu teh. Terus aya deui Bu Catiningsih, Cantini. Tah disebut Catiningsih mah eta mah ada panggilan teh sok dilengkapkeun. Bucat. Aya kitu. Bucat. Eta lebih ekstrim nih eta bucat sok inget gak bikin eta. Asa eueuh da ngaran bucat. Teu aya ngaran panjangna teh. Ngan anggar saha wae jalma ge anu apal teh. Bucat. Nah, bucat mah ngeunah cing teh. Manggil kasih bujal teh. Bujal. Tah aya hiji deui eta mah can diangkat kakara jadi guru honorer. Honorer tah eta honorer. Ngaranna eta Cetati Butati. Kan manehna teh sok meuli jajan bala-bala ka warung sekolahan teh. Oh, iya tan babaturan anu hiji teh teh. Bu guru dan maji. Ngaran panjangna apa teh? Catiningsih SPD. Tah eta guru SMA. Nah, bucat we panggilan. Nah, ngaranna jadi asa araraneh ayeuna mah. Nah, emang ayeuna kan loba disingkat gitu. Jadi disingkat aya deui bukur. Nah, bukur teh. Bukur mah atuh. Iya, bukur teh lamun urang meuli baso. Meuli sop naon kayak bukurna gitu. Nah, anggar bukur. Eta naon salemur ieu ngaran guru disingkat kabeh panggilanna teh. Panjangkeun mun arek disingkat mah ibu cek urang mah nya. Terus aya deui bujal. Asa eueuh ngaran bujal. Aya
bujal. Di Bararedan ngaran teh baheula teh. Tapi gelar ke tukangna anu leuwih ieu mah ya zaman ayeuna mah karepat jadi masalah penting mah SPD SH tak eta nu ka tukangna nu dieukeun teh bujal teh nya eta ngaran panjangna teh Bujamilah SPD eta oge sarjana pendidikan. Ibu si ibu guru eta oge bu tati teh sarua panana pernah darmaji. Ari cek nu boga warung teh cing atuh sia teh cenah pupuriheun ceu tati cenah. Pupuriheun ceu tati pernah darmaji cing ai maneh mah muridna cenah ulah nurutan tah kitu. Tah sementara mah eta keur masa-masa ingat baheula jang urang jang kahareupeun keur diobrolkeun ke reuni. Tah sameme aya anu lain, ya urang bahas lebih panjang. Tah darah sapat dulu mun ngabahas muka ari teh. Reuni na iraha? Reuni ke bulan 13. Aya kitu bulan 13. Nya Sawal ke. Bulan sampai kan 12 bulan. Diganti gitu. Asa ya 13 kan mah. Eueuh, coba heula ge bulanna sampai kan 12. Kamari ge gujrut eta jeung si Mangyana eta aya anu nanyakeun terus di tanggal 17 Agustus tanggal sabaraha cenah. Kita 17 atuh. Tuh. Kudu loba nu ngarayakeun nepi ka September nepi ka ieu nepi ka Oktober ka ieu. Ai di ka Oktober teh eta mah bari nu wandana eta teh. Gitu nya. Sampai ta semina. Dari 17 namanya anggar tanggal 17. Jadi anu mare duitna Mang Dana gitu nya. Si Mang Danana. Si Mang Dana teh tinggal mana atuh? Kudu nama cicinya ai waktu nasi dipake teh nya. Kadang-kadang tinggal mana ini. malam puncak orang sok tara ngarti malam puncak teh. Nepi ka ieu ka Agustus ya. Malam puncak kudu nama sabeak September, Oktober. Nama waktu teh pinu. Di bagelanya bagelana 17 eta tanggal 17 ya. 17 berarti enak geus dirobah-robah dasar baru bakal. Hobi-hobian acan aduh. Can daratang teh barudak mah ieu. Gimana kene atunya? Bukan Pak. Terus ada ieu si Rungka keur nyen peuyeum ieu teh. Ai si budak. Si Bunda mah ke biasa we ngelehan kain. Tapi eta teh pas siaran radio teh. Hadir eta mah paling top atau paling mana nama ngaramekeunana pan eta. Semua udah harun wae si Bunda mah eta mah. Mager pisan minum sarea. Iya kemana? Jangan duaan we teh naon rapat tapi duaan nya. Lain rapat tapi duaan mah. Kudu mari bebekalan ka dieu teh duaan. Bakal nampak sama. Bakal sama ngampar we ah. Ngampar we. Ya. Satu ayeuna mah udah beri nungguan beri di ditu lah nungguananya. Kemana kau yo? Kamarana di si Uwa kamana deh pokok kita tungguan di dia pajarkan rek ngarariung ngabahas anu erek naon reuni itu ya mana ningan eueuh aing mah kana serusuh tapi ting urang nuli lah ieu teh ting si Uwa can ka dieu tapi da curiga mah teh euy ting nungguan urang meureun teh tadi atuh da papagawean atuh urang teh mun kitu jelema cicing kakara begitu ieu ge aya WA langsung ka dieu da bieu mah pagawean heula berek kumaha tuh mah nya ieu urang culang-culang sorangan kieu ieu teh Wah gogorowokan ge mal aya meureun euy teh nia cenah rek ka dieu eueuh ting kumaha cuy ieu teh ngebahas naon atuh da ngesilik lah reuni mah sakituan we jelemana ge moal jauh ti 20 paling ya cenah ieu rek ngabahas ngaran-ngaran mah da ngaran anger we model inem nya inem we ngaran mah nya make jeung dirobah sagala rek ujang-ujang baheula mah ayeuna wapeni nya wapeni we da moal diganti majarkeun teh cenah Mangyana ge bakal nyaho ngaranna dirarubah naon teh nyaho kata kurang kadiahna serusuh eueuh aing mana tuh mah nya sorangan kieu ieu
Moal itu geus balik. Tapi na moal mungkin mahnya balik jol balik kurang kerek di sorangan. Kan tadi teh tina catetan. Ngaran diraruba aing geus mararana emangnya ngaran diraruba. Da ngaran mah anger. Sakitu-kituna mun 20 bari jeung ngaranna ge urang paroho deui. Ayeuna cek sok kene kudu apal cenah mangyana ieu ngaran pasti moal nu arapal urang yang seuring ngaran nu ayeuna. Tapi moal mungkin ari. Anger ya kudu aya wapeni ya. Teh nia di. Ai tina fotona rek kadari eueuh. Mananya duh. Tuh da eueuh teh di teh. Ai. Di kumaha tuh. Cicing aing tuan gitu. Ya Astagfirullahaladzim. tadi abi Luas atuh. Nuan ti mana? Abi panggeulana ka dieu. Tadi abi di dieu jeung si Uwa. Coba peni. Heeh. Jalan ka mana tuh mami tepangi? Jalan ka ditu berat ka mana sih Mayana teh lila-lila. Iya karena kayak bio ka dieu mata hareueuh centeng. Sugan teh zaman. Eueuh zaman aing tadi ningali kana zaman nya eueuh zaman. Tinggal ikut tetepan 2 jam. 2 jam. Abi di dieu we ngabahas ngaran teh. Lain eta rek reuni naon nu sakararane ngaran make jeung dirarubah jeung Jangan ngaran. dirarupa ya emang ngaranna teh jadi teuing abi biasa lalieun. Sok. Baheula mah asa. Ka reuni nu urang kamari-kamari sakola Heeh. dengan 20 jelema tuh. Heeh. Keur SMA. Cek sawape ini mah angket can pokona bakal aneh ieu ngaran. Dari jeung poho deui sakolana teh SMA teh di mana? Ari bieu bener ka dieu. Tadi Jeung sawape ini. Ayeuna ka mana sawape ini? Eueuh. sakola ge henteu abi terkereuni. Atuh kan bae ku zaman ayeuna mah reuni naon atuh. Kayaknya sakola kita urang mah nepi Sekolah. Sekolah na oge lain ngilu sakola. Ngilu ieu na ladangan di warungna. Heeh. Lain bener geus ka dieu. Geus tadi abi ngobrol. Atuh ari ayeuna urang rek naon ka dieu. Untung aya teh nya tadi. Da si Uwa teh ngaran hayu cenah urang ngeuan di oyong. Oh ngeuan Gelo. Ai deu tah lain teh heula. Ari oyo teh naon teh Abi kok teh nyaho mata ku. Teh nyaho. Paribasa hayu mah urang ka oyo. Ayo teh nyaho oyo teh. Mun teu di dieu teu mayana ngaran oyo teh tukang channel eta mah aya. Di abi oge tukang bangunan oyo teh. Tuh. Naon ieu suapene paribasa. Mah urang ka oyo hayu bisi karsel di imah. Naon sok oyo? Urang ngeuan di oyong. Oh abi teh da kudu oyo teh sahana. Sok saha oyo teh? Oh ting orang Ngan cenah tapi ting bener ting teh cenah. Ngaran non di oyo teh paranti pijit we teh mah ting pijit naon oyo paribasa ieu urang ka oyo lebih kain lagi cangarti oyo teh nyaho abi ge mata embung tadi diajak ka oyo ayo ke abi di tita pijit oh teh pijit embung anu batur mah nu salaki daeknya bisa ka ngadaek lebih ka mejer lagi nya lain balik deui anu tadi aing ngaran sawae ni riweuh tadi teh naon da bucat naon Coba. ngaran tas jadi yang akan aya jeung bucat sagala eta akhirna mah alus SPD gitu heeh aya hareup mah bucat terus mah nya yang ngaran bucat naon sih tadi teh sok naon da ku si Uwa oge dicatatkeun abi mah pati dideui da sa baraya jeung baheula bucat kala ayeuna bucat perasaan asa eueuh ti keur urang zaman sakola ge Butati gitu hah Butati Butati heeh bucat Butati aduh aing sejarah raun jarauh atuh ngaran heuh pedawe cek si wapeni ngaWA mang wayahna ieu mah urang ngariung urang reuni sok pasti cenah moal nyaho ngaran-ngaran anu ayeuna nah make jeung nyaho moal nyaho ngaran anu ayeuna we urang ge araneh ngaranna pikasirieun berarti eta mah teh nia eta mah kudu ke dibahas eta mah kudu benar-benar ngariung non ngariung we urang rek reunian akan itu panitia teh ka si Uwa heeh makana ku si Uwa teh kan panitia abi si Uwa Mangyana si Bunda si Teh Lia cuma si Bunda jeung Teh Lia teh moal hadir ayeuna teh di ka mana tadi ge eueuh anas nungguan soalna eta nu ngaramekeun eta areueun nyambung ari ayeuna rek kumaha ieu mah nya rek nungguan si Uwa geus balik
Di si Uwa mah ka oyo teh oyo Aing mah. nyaho. Ka oyo teh Erek si deh Uwa. ngilu. Embung tadi dia. Oh, udah kudu nyaho lah ka oyo teh naon. Ka oyo. Benar nepi ka ayeuna urang teh nyaho oyo. Aya ayeuna rek naon tuh urang di dieu? Ya abdi mah karunya kamayana nyampeurkeun heula untuk abdi can jauh-jauh teh. Abdi balik biasa. Berarti lama mayana ka dieu boleh nyabi. Lambat 2 jam. Ih hampura kitu da teh nyawa isugan teh apa sorangan atuh begitu tadi ya teh keur loba pagawean rek ka dieu teh. Lumayan mah alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Nah, abdi ini can sibuk. Acan atuh. Hayang sibuk. Hayang atuh. Aya di ieu mah sisihan. Embung abdi mah yang nangis. Hah? Gitu. Tanya ieu mah daripada urang naon lila-lila nungguan ka siwa, urang ka imahna we. Urang sampeurkeun ka imahna nya. Ayo para rugi. Oh, da lieur atuh di dieu. Ayo urang ka imahna. Heureuy Bandung siapnya dengan bener carita asli ti Priangan hiburan eak-eakan tong hilap di lalajoan yuk di lalajoan yuk babarengan yuk di lalajoan teu niat nyinggung sasaha omat kula parasean tong hilap subscribe di subscribe Di like. di komen atuh teh hilap Lonceng lonceng na teh hayu lah urang lalaja yuk